Baraya Kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan baraya wilujeng siang, wilujeng patopang dangu deui sareng si Abah sapara kanca ngalangkungan pidangan acara baraya tatara Sunda anu lumangsung saban dinten ti tabuh 2 dugi tabuh 3 sonten. Mugi-mugi baraya sadayana deungeut aya nuju daramang. Dipasiep ku kaayaan cuaca parantos 2 dinten ieu mah panas. Dinten kamari karaos panas, dinten ayeuna oge pon kitu deui duh kakasontenakeun mah. Namun di daerah Sejen nya aya banjir anu nalikung boh di dayeuh di Jakarta, di Bekasi, Karawang, terus di daerah-daerah Sejen. Atuh si Abah teu nyalira dengan ayeuna aya opatan, aya opat guluntul. Reuncem bah. Reuncem. Rame. Oh ya yen gemujeng sebatkeun opat guluntul. Ente abdi mah terasa bat. Aturan di siga tolombo. Mangga gulutu ka abdi mah moal. Tah ieu duaan tah. Alah, nyaan bah. Ieu nya urang teh nya ieu patuangan Geng salabar sagala barareuh. Segala barareuh. Sing salah. Laras. Numawi cap Andri mah boyayan kagungan saleta simple. Naon dah? Sing pelendung. Sing pelendung. Sing pelendung. Abdi mah simple, nah sing pelendung. Tah ngobrol-ngobrol ngeunaan urang teh masih keneh. Kakeunaan katalikung keneh ku kopi 18 jangnya. Mohon. Masih keneh ditalikung gitu, dilingkung atanapi masih kene urang teh masih ngemutan kene kumaha sangkan saengana bebas cenah kopi 18 boyan. Supados ekonomi majeng deui sareng rupi-rupihal anu ngarojong kana kahirupan urang sadaya. Sabab mah teras-terasan kieu aduh. Ekonominya awatos jantan ekonomi teh rada telat ngaronyatna. Kan ngobrol-ngobrol tadi teh asa pikaseureun yen corona teh betul-betul dari Cina. Leres urang. Eta teh panalungtikan pisaha teh. Iya tah. Eta kan namina corona bah. Corona. Ko mah kan orang Cina. Oh engko gitu. Orang Jawa sok cobi di Jawa mah Mas Rona. Mas Rona. Kulantaran corona jadi Di Cina. lain heunya eta telatnya urang geus sataun karek kahartinya. Sakana Namanya nyadar nyalanya. Karek sadar bener nya. Yen urang jarang panggih jeung meh. Padahal unggal balanya kato Cina pasti engkonya. Koci kan ge nya. Nya. Bener. Make jeung salah tuding cenah ti Amerika ah. Mister atuh nya. Nya Mister atau Mister atau Mrs lamun ti Amerika mah. Dia mah sidik ti awal ge corona. Bener. Jadi karek kaharti ku Abah. Namanya nyadar abahnya. Rek sadar. Sami bah ya nu geus veteran. Nama awalnya nama apa? Nama uninga. Yen corona mah bener-bener ti Cina. Ti Cina. Da ngaranna geus engko gitu. Ngan eta model ieu jeung baheula aya hiji ngaran senal nya. Gitu. Menang disebutkeun Jang. Senal naon bah? Senal karpil. Atuh eta disebatkeun. Keun bae mah sugan dibayar ku karpil ya. Nya. Dan ai baheula mimiti aya budak di kampung protes. Tuh tingali urang mah pan reus gini make senal kitu teh. Ari ka dieunakeun ceuk budak nu hiji teh eta mah palsu nu kitu mah. Kumaha tah? Dari tulisanana cenah karpil mah kuka gitu. Kar. Ya mah kucenya. Ya mah kuce. Oh, eta mah palsu cenah. Dan nu asli mah kuka nulisna ge nya cenah. karpil sanes carpil. Eta mah carpil. Pan ieu ge engko ge pan kuka nya nu aslina mah. Tadi ge peureun palsuna gitu. Corona. Kawe. Alah. Aduh. Aturan baraya mudah-mudahan daramang. Lain ari Abah mah yang ngobrolkeun ieu nya Bu Yayen. Kang Andri jeung Kang Ageng. Mohon ya nambah. ayeuna teh urang teh bener dipikir-pikir mah. Nya. Ayana kieu teh meureunang geus heubeul urang make naon sebenarnya gawai. Gawai. Alat-alat, Gawai teh anu page musik.
Dawai. Oh, dawai. Nah, Dawai. itu gawai. Dawai. Nya jadi alat teknologi ayeuna. Oh, gadget. 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 Gadget atau Sanes gadget sanes. Gadget. Ayo mah aya na teh. Gadget mah sepan. Oh, Gadget Milo. naon gadget milo teh. Gadget Milo teh samping anu handapna leutik teh. Oh. Sami mulai biaya nu ningalin sepan. Jadi kalau mah ageng kalau mah gadget jadi mapana teh terbatas gadget. Siga bebek gitu nya. Nah, gitu tah. Gadget Milo teh gitu cenah. Oh, iya. Aya dina lagu geuning. Tah. Ku ayana teknologi ponselnya gadget gitu. Jadi segala rupa hal bisa diayakeun atau bisa kapanggih bisa kakorekeun dina teknologi canggih HP-nya. Bade naon gayana gitu kan. Tina HP naon ge. Informasi jeung sajabana. Aya si Mbah. Balanja tiasa tina HP ya nama gitu. Jadi rek geus kitu mah renang si engkorek datang ya. Jadi jelema teh supaya aranteng caricing di imah tepati ieu teuing geuning bekerja dari rumah, work from home gitu. WFH jeung sajabana. Butuh dahareun tinggal ieu tinggal ngontek kayak namanya online via online anu. Tah anu hese mah iwati duit teh lagi aja. Teu bisa. Teu bisa di-download. Andai cenah uang tiasa di-download ya. Teu bisa di-print gitu. Teu bisa di-download. Di-print bisa ngan jadi pemalsuan kana upal. Upal. Bisanya. Bisa. Ngan teu bisa di-download nya. Nya, teu bisa di-download. Anggarnya kudu aya hiji dituker heula ku jasanya, jasa padamelan atau nu lain gitu. Jadi cohag nama ayeuna mah geus sarwa canggih, sarwa gampilnya Bu nya. Laras balah. Jadi teu kedah riweuh-riweuh palai itu palai ieu anu-anu. Ngan ngeunaan berita jang informasi ayeuna teh pan aya dua rupa hal. Nya. Aya nu mangrupa fakta jeung berita palsu. Hoax. Hoax teh. Jadi sakurang-kurang lama mari ayeuna kamari ngadenge hiji informasi cenah si anu ana klarifikasi teh geuning can puguh jang. Mohon. Nah iya anu matak jadi urang jadi catatan yen kumaha ngabedakeun antara berita palsu ya hoax atau berita original asli fakta. Da geuningan can naon can puguh alang ujurna geus si anu teh anu terus digembor-gemborkeun tah urang sok palingan gitu ku ayeuna ieu teh. Dia juga percaya we kitu. Tah dicek heula nya. Anu aslina kumaha. Tah aya anu kieu deui. Mimitina mah karek isu lah kitu nya. Can puguh. Tapi ka dieu teh kan kabandungan sekali, dua kali, tilu kali. Tapi kana proses deuk sidang cenah. Berarti bener eta mah nya ngan tah menuju berita bener teh, informasi anu bener teh kudu proses heula lila. Nya. Gitu. Karena lungtik lah. Orang ujuk-ujuk lamun mereka jujur memponis nah gini gitu nya. Madak si Abah sok sekali waktu mikir. Itu can pugu meureun can pugu karek di can karuhan. Lamun cek bahasa urang mah berita burung gitu nya. Berita kabar burung. Kabar burung. Berita burungnya. Kabar burung. Anu can pugu bener henteuna gitu nya. Mohon. Tah ieu cara najang ieu cara urang istilah nama memfilter jadinya berita-berita anu ieu mah asli ieu mah anu eta tah kumaha cing diantawis Bu Yayen Pandri terus jang aya teh bedana bisa ngabedakeun teu lamun aya cenah berita palsu nah lumpat kana naon tah rujukanana biasa nama pami simkuring mah nya ye abdi mah sok ieu ngecek biasana situs-situs atanapi web anu terus terkenal. Nah apa ari nu terkenal mah nya bade ngabohong kan eta salah sawiosna nya ngecek heula gitu. Lajeng ditambahan ku info-info di televisi gitu. Ya insyaallah aya televisi mah mau aya ngebohongna lah gitu nya. Gitu karena kan ari TV mah tos nasional bahkan internasional gitu. Pami ngabohong kan tiasa kena sanksi pengetan gitu. Pamis itu setan PTP nu terkenal mah gitu. Eta salah sawiosna. Tapi anggar sok sanajan kitu meh nakeun can bisa narima berita segemblengna. Anu disebut karek isu bisa nya. Ya tiasa wae gitu. Tiasa wae. Kayak biasana kan ari TV mah gaduh kontributor. Janten tiasa
percepatan kanggo ngagali informasi di daerah gitu biasanya gitu. Aya kontributor di mana-mana. Kan ayeuna teh nu matak jadi permasalahan ayeuna teknologi canggih teh ku ayeuna cepat memberikan berita can naon geus di-share di berita anu can puguh gitu. Tapi dinya teh judulna teh geus diponis saja. Si anu teh cenah anu, si anu teh cenah selingkuh, si anu teh anu padahal cikeneh kajantenan geuning uya-kuya maot cenah. Padahal kan henteu da sehat biasa. Model kitu. Model kitu. Kita mah nu nyebarkeun info ieu. Upami yayan mah bah anu berita-berita anu ngagibah gitunya bah. Ngagibahnya iya. Yayan mah tara patos di tanggapi. Ah iya, ada gibahi jadi jantan. Ya jantan eta mah wih deui ka masing-masing lah ka upami sanes urusan nu teu aya nyangkut pautna ka urang nya kanggo naon di emutan gitu Pak. Tapi upami informasi mengenai kesehatan atanapi pendidikan atanapi anu misalna anu inspiratifnya musibah bencana ya mungkin tos sakedahna urang teh milarian informasi anu respeknya kanu kala gitu mah gitu. Jadi salah sawiosna oge sumping di situs-situs anu tiasa dipercantan nya. Sareng eusina oge henteu mengukur sekedar ala kadar berita tapi mengandung unsur kebenaran anu lewat penelitian. Dari si Ujang geus boga situs anu panggede-gedena. Ujang mana? Iya nu urang batur urang. Oh Ujang iya. Ujang Pangkasepna. Situs Ciburu jauh laut. Aya deh itu situs. Situs mah aya di ditu. Situs Pawon. Nah, situs batu aya. Bener situs tah mah. Nya lah situs. Abah teh baheula geus boga situs. Situs Ciburu. Laukna hese dipancing. Danau eta itu. Danau. Tapi eta sanajan hese dipancing, tapi nah jelema nongkrong we di sisi lain. Pang sidik dicek laguna oge. Niis bah niis. Duh kalau tujuan lain ngalauk mah nya. Duka eta. Sabu ti baheula ge hese dipancing. Kudu di kumaha cenah? Kudu dibelah. Pangitan aya lauk anu sanes bah. Duka. Eta mah tanda kutipnya. Tanda kutip. Ngan eta mah dasar lagunya. Teu aya urusanana. Saban aya cai pasti we aya sok aya lah beunteur-beunteur wae. Aya geleng daging. Tahu geleng daging karena itu impun mah nya. Impun aya. Terus kantanan ari daerah eta mah aya mah nu rajin mengalungkeun mujair hirup mah hiji mah kitu nya. Nepi ka rekah meureun kitu bisa jadi nya. Biasa wae. Gitu aya wae lauk mah. Ngan pada cek lagu we kitu. Nya. Situs Ciburu. Duka kapungkurna penginten katalahanna gitu. Hese gitu dipancing. Da eta mah sisiniran. Oh, sisiniran. Situ Ciburu laukna hese dipancing. Nyereda hate ningali ngeplak caina. Sorot. Tuh itu saha nu ngalangkung unggal enjing artina teh. Nyeredet soca. Nyeredet hate. Ningali sorot socana kan gitu. Jadi sisiniran sebutna mah. Oh, iya. Jadi itu aya pangaruh aya kana lauk mah. Teu aya. Situ Ciburu laukna hese dipancing nyeredet hate ningal ngeplak caina. Tuh itu saha nu ngalangkung unggal enjing. Jadi situ Ciburu tuh itu saha nu ngalangkung. Iya eta teh bah. Iya nu ngalangkung unggal enjing. Nyeblak cenah bujayan mah di situ aksan. Ngerecaket di dieu nya. Bada elokna mah seueur wae bah eta mah lagu. Nya sisiniran. Jadi terus diterangkeun. Tiap dinten ngan lamun ngaliwat. Eta kana lagu pada apal jeung eta di eta situ pada apal. Karena sisi bunyi bari ngabuburit. Pan geus puguh cenah hese dipancing atuh cing anu. Tah kinten-kinten nambah ya si corona teu acan ical ya. Tah kumaha hanya engke bakal aya moal nya ngabuburit saum ayeuna. Tah sigana mah aya Bu tetep ari ngabuburit mah bahkan numbutkeun Abah ieu ngabuburit teh jadi bahasa nasional. Dan di Indonesia kan adalah hese. Nya tetep ngabuburit. Baheula aya ngeunaheun lagunya ya jalan-jalan sore. Mensosore, Bah. Mensosore. Mesin abang oleh orang meninggal. Atawa orang malah mudahan mari kita menyatunya. Meninggoy. Coba saya meninggal. Coba saya meninggal. Bah. Iya enojo, iya bah ya. Saha aja. Kanggang cobi dibuka. Diaoskeun eta. Oh, aya ieu. Ayo bos. Oh, aya dunungan. Aya dunungan. Pak
Pak Aris. Pak Aris, aturan wilujeng eta aya narosna. Eta narasumberna ibu-ibu ti mana cenah? Ti Hong Kong. Ti grup Qosidah mana tabah cenah? Grup Qosidah Al Muhajirin. Mohon ti sanes. Mun percantan mah Bu Yayan nya vokalis. Alhamdulillah. Vokalis band Doa Ibu. Sana satu di natruk kata orang ngamena temannya. Saya tulisanana gini. Vokalis band Doa Ibu sanes di grup. Yo penting mah vokalis. Vokalis penting. Da ayeuna vokalis teh da ayeuna mah non pada malam pada malam mah Sanes ngurepkeun kade. Ulah ieu tukang ngurepkeun. Aturan Cep Aris wilujeng sia wilujeng ngadangukeun mugi-mugi damang sakulawargi. Amin. Lajeng urang kagungan awan cita-cita teu tujuan mugi-mugi ku Allah teh bisa diparengkeun dilancarkeun tina sagala rupi urusan nya boh usahana boh ayeuna angkat-angkatanana sing dibuwuh ku kesalamet eta we. Dajang abah mah deui keur di dunya mah ngan sarupa. Naon teh? Kajen teuing di dunia kitu berat beunghar asa di akhirat teh asup ka surga. Amin. Eta mah doa sadayana kahoyongna mah kitu. Nah, diaminkeun. Amin heula. Sawios di dunia berat beunghar walaja kaya bisa sodako bisa anu asa di surga di akhirat teh asup surga gitu. Laras pisan Di raosnya. Aya model eta teh anu ya teh anu beunghar teh. Kumaha? Nya tuang teh ning tuang. Oh nya. Jadi yang nuju Buyayen upami nuju sehat mah tuang di restoran ge raos. Teu cara nuju teu damang dan dipasihan tuang sareng bubur wungkul ge eta sareng uyah wungkul ripuh atuh. Model kitu. Model kitu nya. Nah, di mah kamari mah ngabaso cenah. Buyayen teu kenging seueur teh ngabaso ayeuna mah saona teh sae kana soca. Nah. Da saya kana baham atuh. Oh nya bener. Nya. Teh saya kana soca mah. Nya modal ieu geuning abah mah rokok ini nya. Nya modal rokok sok dikumakeun ku abah. Da manjarkeun teh naon rokok teh? Henteu pan sapalihna aya nu ngaharamkeun punya. Kapan hukum dasar aslina mah sapertos anu raos dituang ke urang tapi ke batur aya pangaruh. Mulai kieu ye. Nuang jengkol, nuang peuteui, pan raos teh dicoelkeun teh. Kan ku bauna teh ya. Batur baun. Tak kitu rokok ayeuna urang raos tapi haseup. Hukumna teh makruh. Salaresna. Aya oge anu anti mah dugi ka ngaharamkeun. Saur si anu dasar hukumna makruh bahkan si anu mah dugi ka ngaharamkeun. Noi ku abah mah kalikeun. Nu ngaharamkeun anu makruh nu makruhkeun kan ku abah marek diduruk lah. Rokok nanti diduruk kan abah mah. Disunut kan dia cek ieu haram cek ieu makruh kali kan urang duruk. Adi durukna lucu pelongkeun. Atuh cenah bah ulah dikenyot cenah. Aku mah abah we ceng duduk mah ieu supaya seunengan mantangnya dalam diantep ceng teh parem eta ku abah kudu dikenyot. Maunya kudu ke kipas gitu. Naurung deui ngarah beak gitu. Ari eta bah dongeng anu ngarokot teh geuning abah mah sok menta rokok wae kan si Kang Ageng mun ngarokot teh. Ya kayak gitu. Nah, nu ngariung teh ka ngarokok si sabatang deui cenah. Seep. Terus abah nyuwunkeun da taya deui. Heeh, harita nyeri hati lagi ka cida lu. Iya pelenyun saholeng ngan sabatang di terakhir gitu. Nya taya deui. Nya eueuh deui ari abah mah nya geus ngelehat gitu. Sok arudud abah rek ngiseup ti dieu. Kalau ulun keur ngenyot ieu iseup ka dieu. Nah gitu ya. Sarua apa? Sarua. Senyeseup haseupna nya. Haseupna jadi atau sawarga. Warga. Terus gitu ging deui. Wah atos rek ini urang kagok ngariung. Ari rokok ngaduaan ngarokok urang tiluan pangjejeug gungkul. Riungkeun kabehnya bah. Ceng teh haseupna kebulkeun ka lebah abah gitu. Diseup Jadi prokopasif teh gitu. Asar ruang ngeunah. Jadi lamun ngan pikalucuan we batur teh ningali. Teh udud beun teu kabagian. Kacida mun nyatanya. Aduh. Tah gitu Buyayen lah kalakuan si abah. Ya lajeng ieu aya ti Kang Ulum Kilanglang Jagat ya Kang Ulum teh nya. Kilanglang Jagat kumaha? Ulum Balanjur ti Cianjur ngarannya hadir Kang Ulum. Aya nama abah pandemi Covid-20 kan anyar keneh ulang tahun di lingkungan naon teh? Di Cianjur.
Masjid Gulungan. Masjid di Gulungan jangan tuh di ditu mah. Masjidnya di Gulungan. Nya digulungkeun berenang. Karpetna. Nya da sieun eta sieun Covid da. Jadi ieu teh kan hampir ente naon teh? Bade satahun eta. Bade satahun teh new normalnya. Nya. Tah ieu ye. Sabisa-bisana urang, sapinter-pinterna urang kumaha ngayonan Covid 18 anu maskan lumangsung bari jeung urang teu suda ku kagiatan. Nya. Bade urang ayeuna bade teras-terasan di bumi pan moal tiasa. Tetep we kedah angkat dari ikhtiar. Tah satiasa Covid tetep masih kena teu acan tiasa direngsekeun, teu acan lekasan, tapi urang teu ngadiran kagiatan. Nyata prokesna kana dianggo. Laras banget. Nya janten kawan kieu tah gitu. Nah, aya nuju biar aya nuju nyaros kieu mah ada sesah. Nyata ari kieu rada ngosong, teu jelas aya kanal di. Mun mah jarak eta sekalian. Ieu teh 6 meter pan teh. 10 meter kan? Tuh 10. Oh 10. Kan pada satia-satia kamera. Dina layar mah dieukeun. 10 jari. Dina layar mah dirapetkeun. Ieu aslinya mah 10 meter. Aku abah teu kaemutan. Di sana 10 meter 10 jari. 2 jengkal. Satia-satiasa urang kumaha ngayonan Covid supados ulah tumerap ka urang ka diri urang da urang dicana upami katerap di Padamelan supamina di jalan di mana dicana ka bumi hawatos ka Caroge hawatos ka Putra gitunya ka kulawa di bumi janten wayahna hiji-hijina cara anu tak cantiasa dihindari yen Covid teh lebetna kana sela-sela anu aya dina selera urang langkungan panangan langkungan pernapasan mulut soca sareng tiasa nerap ka mana wae kan virus mah panginten mata kieu karpet ge salah sawayosna nya carana gitu kanggo ngahindar digulungan digulungkeun nya digulungkeun di masjid Cianjur cenah salah sawayosna di Kang Ulum gitu. Terus lami di Masjid Nusanes oge janten supados teu aya tilasna anu tiasa kasimpen teh. Mari ari dina eta mah gampi dina miarana. Janten petugas kebersihan di masjid janten langsung ngepel nganggo desinfektan. Ari karpet mah kedawa barabe. Gitu. Kang Ulum matur nuhun salam kawilujengan kanggo urang Cianjur. Mudah-mudahan daramang atuh doakeun si Abah gitunya sing sarehat sadean saparakanca di dieu sing saenggana naon kasebatna teh dikabul ku Allah rupining pamaksadan urang hoyong normal deui lah gitu. Normal jiga sabihara-bihari deui kitu ka hoyong sadayana pokona mah kitu we ulah ayeuna aya urang da pamitos bebas mah kitunya Covid gitu panginten urang teh henteu patos kawageun ya Sepatos heurin teuing. Da mah heurin atuh heureut gitu nya. Iya jadi bade unjang-anjang bade anu bade ikhtiar kirang leluasa lah gitu. Ari atos bebas siga kapungkur. Lir barat manuk bebas gitu. Ngan anehnya ibarat kuda leupas tina gedogan gitu. Keanehan Allah teh maparin ai kapungkur man suspek teh karena binatang ingon-ingon. Flu burung nya. Da eta majang abang kut hayam beak di Puncitan. Sami. Lain ku panyawa teh mah di Puncit teh meureun. Pun mah lain. Heuh cenah wah da tatangga atuh rewe wae. Wah ieu hayam saha ieu cenah mah cenah flu burung. Hayam margi bah upami aya anu maot eta hayam. Tiasa menular ka manusia gitu. Jangan power pangen. Jadi mulai ku cekak deui nya. Mulai ku cekak deui jok lepok ke hayam gitu. Kutoun cenah. Toun. Muyung. Muyung. Panyawa taun parantos aya ti beh ditunakeun. Taun biasana anu barareuh teh sanes. Henteu, taun mah ngeluk. Kok luk teh jenenge kok luk. Jadi tepugu-pugu gitu. Jual ngeluk. Les gitu. Jadi ari flu burung mah avian influenza-nya tuh merap teh karena ingon-ingon karena itu unggas. Ingon-ingon unggas. Gerasa-perasa pungkut kanari. Udah kumaha atuh. Antukna mah dilelang pan abah hari teh. Dilelangnya dijual murah we atuh.
aturan kanari menang meuli 1.000 dijual 5 juta gua Abah. Aduh, Dilelang. Batian bah eta mah. Rugi Bah, rugi nya. Henteu melang meuli teh hiji dilelang sah loba-loba sakitueun. Asa tanyaan batian. Parabna. Aduh. Ngadang-ngadang dilelang mah mahal atuh. Ini murah. Jadi eta teh meuli 100.000 dijual 500.000. Baheula mah hiji 500.000 teh, ieu mah kabeh. Tumpurkeun nya. Manukna 20. Daripada di baledogan ku tatangganya, Pak. Nu di bumi ge neng. Oh gitu. Nu di bumi ge wah cenah. Wah udah cenah anu. Jadi kumanya daripada janten picarioseun hari teh janten tos diemut-emut dah. Bili laras margi pan cenah kokotorna teh. Mohon laras Kokotorna teh. Aya nu naika dan hayam mah diantepkeun we kumaha Allah kan anu. Nya ari parang disalametkeun mah. Teu naon, tapi aya nu memang ruga. Nya. Gitu. Da teu ngagugu teh ya. Acung-tungna mah lumpat ka tetangga diampihan teh. Nya mah kitu we mah cenah mah meh paeh teu pugu mending dipencit. Laleungit ruga. Ruga. Aya alasan ku eta panyawat gitu. Tah ayeuna mah abong ti dituna ge engko nya. Ai engko teh ka lalaki biasana mah. Nya. Itu. Jadi anu tumerapna teh ka jalmi, da ka ai ka ingon-ingon pan teu. Teu aya nu kakeunaan. Mulai mun doma mun hayam ngarti mah yang sirikeun ka urang. Aku mah cenah. Eta kalakuan jelema naonan makin kieu. Heumeureuh sok. Model-model anyar sebenarnya ada jelema teh. Hei, nah jelema teh era kukuling gitu. Merake masker cenah gitu. Pakai gitu tuh. Mun ngobrolnya, ngobrol antara doma jeung doma. Nya matak Bah, doma teh ngabalieur eta mah jelema. Sieun. Mak ka dieu mak. Rek naon Pak? Jaraknya. Bapak doma-doma teh teh. Pada grup Agus teh. Gus ka dieu Gus. Rek naon Gus? Itu urang ngodokeun eta si Agus teh. Anu kumaha kitu Gus? Kapan mana pas ya? Jeung saha? Jeung si Agus. Agus kabeh atuh. Gitu. Doma ge meureun nya teh nyaho ngaranna. Mak gitu. Mak ka dieu mak. Rek naon mak? Lain kunaonnya jelema nya markeun kitu nya da urang mah eungap cenah. Mun urang make anu kitu mah bisa nyatuan atuh. Teu can ka harti euy cenah. Cek obrolan teh nya. Obrolan doma. Cek obrolan doma jeung doma deui. Da geus pasti mun ka harti mah ku urang jang ngaromong teh. Namun urang ngarti mah kana bahasana. Heeh. Bae urang we ningali hayam. Nya jiga yang sirikeun Bah teh doma teh meureun nya ka urang. Pasti pang nasing balalieur ge. Hayam mah tos aya kan Bah hayam ketawa. Jadi eta mah tos seuri. Jadi kalakuan urang mah nya. Nya sirikeun. Mulai kitu pan cacing jeung anakna ngobrol. Ngobrol-ngobrol jelema cek indungna teh. Jelema nyiduh gitu. Heeh, tong ngobrol jelema geuleuh. Oh. Mah cenah tadi jelema ya mah cenah ampir cenah ciduhna keuna ka abdi cenah cek anak cacing teh. Cek indungna teh tong ngobrol-ngobrol jelema geuleuh lah cenah. Mulai urang we meureun kitu ka budak. Di sini cacing bisa jadi lamun urang mika geuleuh ka makhluk lain eta makhluk lain teh mika geuleuh oge ka urang geus pasti atuh sok nya urang na we teu ngarti gitu urang teu ngarti mulai ucing ngaliwat pugu marek ngaliwat ditajong atau di baledognya cek ucing teh ai kalakuan jelema nya reungit tabah kumaha mun reungit mau reungit mah reungit mah terus cacak-cacak mun manehna gede awakna nya sia ku aing mau di aya peso di dapur di bawah. Udah mulai kitunya urang mah geus kok sagarupanya. Itu. Ngan di dieu aya kawenangan neng. Kawenangan upami makhluk anu ngareksa ka urang nya sanes wajibnya wajib digunasikan ku urang tapi dengan dasar aya syarat nya ayeuna ngarugelkeun reungit pan ngabahayakeun teracan nyamuk anu teh yang mengandung penyakit eta teh malaria nya Aedes aegypti tah ayeuna kieu we dina waktos lawan sebetulnya teh wukuf di Padang Arafah pan teu kengeng tekengeng abunuh binatang tekengeng nyemplakeun dahan waktu di Padang Arafah nuju ngalaksanakeun haji tekengeng salami eta binatang teh teu ngabayakeun tapi upami babakaur mah babakaur teh naon babakaur teh kaki mulai kaki seribu kelabang nah anu nyeureut ya atau nyan kelabang gitu tah eta mah teu naon ngan ulasna teh misalna gitu dar ucing ngaliwat di baledog ku urang nya atau manuk
ditembak. Pengalaman si Abah oge keur tawaf keur sa'i. Simet. Kumaha? Simet. Jadi keur ngincid we gitu, keur ngadoa bari nya ngaran sa'i lah gitu. Tah eta jauh teh hareup jang jarak 10 meter meureun aya pengalaman nya nya. Teuing diingetan sageusna beres na boga dosa naon ka simet. Ari simet teh dina kiswah ge dina pintu Ka'bah gede jang. Simet gurun teh jang. Nya arageung teh. Heeh. Sagang geungki buta harita nya anu kantos itu nya harita nuju usum halodok. Jantan duka memang kebiasaan kitu kaduana pan hideung. Ciga tiis mun kitu meunan. Nyampe itu ngejar. Jadi deuk nyamar. Jarak 10 meter urang keur nyarup gitu. Eta kulucuna geus teu beunang sakali teh balik deui cigana teh jang ka ditu. Ngadua kalian. Tah katilu ngadua kalian teu sakali teu beunang, dua kali teu beunang. Katilu kalina ka dieu tah. Merag dada. Merag dada murah ka handap. Eta Abah geus ngangkat kaki jang. Rek ditincak tapi nu ngobejaan di belakang. Haji haramnya jadi ya enggak boleh. Keur ngalaksana ibadah dan ulah ngabunuh binatang. Ulah ngabunuh. Tapi dia emut-emut si meut mah tengah bayakeun. Upami aya babakaur mah duka. Atau jenis binatang anu berbahaya gitu pan eta mulai kitu. Jadi teu dimenangkeun kanggo ngabunuh aya binatang-binatang anu kira-kira ngabahayakeun. Tapi batur mah geuningan Bah sabang meureun di dieuna eta meureun eta non teh simet teh menejang manuk meureunan. Tuh injang. Ingat baheula. Sok dikeprakan sawah. Bener. Kan aing ngukur teh bangsa teh tawed cangku di leungnya. Parabna teh iwat ku eta. Simet. Ku simet sareng ku nan nya jambu jangkrik biasanya jangkrik macan wajib harita mah di kuku teh hese. Beda jeung ayeuna pan diternak. Ari simet mah aya dia juga dikeprakan. Semut anu hejo ditaruh ditiir tadinya. Bener amakeun haritanya. Baheula aing kongsi di awas. Bisa jadi urang. Jadi sanes iya tapi orang iya. Jadi ka ingonon ka binatang ciptaan Allah anu teu ngabah. Sileuk ari simut ngabahayakeun naon? Henteu simut mah. Nya. Henteu bah simut. Teu aya bahayana. Kajaba anu bahaya teh anu diolah ku manusia. Anu diasupkeun kana ruas awi dihijikeun jeung lage tahu dikencarkeun dina waktu lalajo wayang teh. Tah eta meureun bah sia penyebar. Heuh eta mah dongnya abah teh kungsi ngalakukeun kitu mah gitu. Upami niir mah kanggo para manuk leres gitu. Da eta pengalaman di delenyepan gitu. Si horeng orang kedah ningal jenis binatang mah bae nya. Nya reungit da memang ai reungit mah jenis kumaha-kumaha urang teu apal. Aya oge nu teu ngabahayakeun. Naon? Aya reungit anu teu ngabahayakeun. Seperti ayeuna anu sebutan teh dicai geuningan. Jeung gede ini kan. Ciga laler tapi alit. Nya henteu ageung Bu, ageung. Tapi da memang eta mah jenis malaria naon nya agung malahan agung teu nu biasana. Tapi da loyo teu nyeureud. Tapi da nu kitu urang teh kagok dasar wareungit keneh dikepuk. Angernya nya da seueur diri eta dipipir. Tah mulai kitu. Ieu mantepkeun we bah reungit mah da teman emer. Ulah teh kieu. Hah? Ai reungit mekeun we atuh da teman emer. Ya atuh da itos bentol mah atuh kan. Ai sabenerna mah nya. Atas katerapan nyawa teh nya anggar nyusah. Jadi bacaeun urang kabeh oge. Bacaan mah kieu. Sabaraha juta jelema anu beunghar ku ayana reungit jang. Tah eta. Saya harus sebutnya. Pokoknya Allah mah nyiptakeun teh moal aya nu mubah. Seug dibaca ku urang deungeun nepikeun nyiptakeun hiji ubar pikeun ngabunuh reungit gitu nya. Geus sabaraha pabrik nosok kitu ngajegirna nya. Teh karyawanna seueur. Pira ge tina reungit. Nya. Abdi mah hirup teh tina reungit. Nah, bisa kabeli itu, kabeli. Pokona beunghar we lah nubuana sepupu. Modalna gede, karyawanna ribuan. Padahal reungit nu diolahna. Coba mun reungit aya tah kumaha? Moal. Can deui tina hileud pemakan binatang. Pemakan tanaman. Kan eta anu diciptakeunana teh bangsa pestisida. Eta pabrikna ge itu. Tuh. Jadi sebenarnya lamun urang dilenyepan bener ya. Daya nu mubah da Allah mah kitu. Moal aya nu mubah. Jadi moal aya anu percuma.
sadayana oge aya hikmah. Sing dibaca ku urang leuwih paos dibaca ku pangaweruh mah geuningan janten sabara rupi kanggo ngungkulan panyawat. Beh dituna janten hiji pabrik anu kalintang ageungna. Aya nu semping deui? Aya, seueur. Aya Kang saya teh Kang Ian Ico. Ti heula ieu ti Bunda Poni geuningan. Kalangkungnya punten Bunda ya. Saur Bunda Poni sukses buat Baraya dan Abah Saparakanca. Amin. Abah Saparakanca teh ieu teh miharep hiji naon kamuliaan kebesaran kekawasan Allah. Mohon. Nuju kieu ge dikreuyeuhkeun we udah nganggo cara anu-anu. Memanawian rekesna doa si Abah Saparakanca turut kaum dangu sadayana nya. Baraya saenggana di kobo di ijabah. Hoyong pang-pangna mah aya geura leupas we tina corona gitu. Oh, amin. Kan we si engkona leupas cina teu naon. Boleh diampian ku Abah. Diampian ku Abah. Udah encan si cina. Cirona. Aya ke Cisela. Aya deh. Cisela mah. Dengan sana Cirona gitu nya. Sanes. Kok ini teh si cina kumaha teu naon tinggalkeun di dieu. Pahala. Alah. Lajeng di Kang Ian Ico 1 tahun langkung. Bunda Poni nuhun nya. Mohon Bunda Poni nya Saparakanca di reng-rengan di ditu. 1 tahun langkung surut Kang Ian teh masa pandemi ruang gerak terbatas kitu ka dieu di Bekem areungap bah. Nyanyi datang terus kirang nyamannya di ngangge masker teh gitu. Mung da tacan sekedap deui urang mayunan sasi siang parantos Rajabnya. Nya Rajab terus sasi diweuteuhna. Nya. Ieu teh hiji bentuk kekawasan Allah nu kedah kauningan ku urang. Nya. Tung bujengning nyiptakeun anu arageung. Tah gitu. Nu rada ageung ti kuman we ayeuna reungit ginya kadang-kadang pan alitnya. Sakitu galakna tah. Gitu. Da cigana ku sebel-sebelna ka jelema anu sok maehan manehanana. Lamun mun koang marek mau peso dapur jeung mau emer nya amak berat kuring kamu dihibur jo kepuk nya ditepak eta mah masih mending ieu mah teu katinggal-tinggal acan pan mohon laras mah teu katinggal atuh bijang-bijang ku di lab ge duka sabara da eta berenang sabara kali juta pembesaran tapi lumayan geuning payu dibeungkeutan naon teh udah ciga rambutan nya sogante naon ngan eta corona sabara juta kali pembesaran eta nepi ka sagere rambutan cucukna kitu nya bunyi sareng enteng gitu ti dieu nya bae ditu nama geuning aya ayeuna masyarakat nanti keur protes pamimpinna gagal menangani corona jeung dinilai anu ate loba bancang pakewu malah peuting tadi Abah nyaksian di Spanyol Barcelona. Jadi eta mah teuing tina naon masyarakat teh nepi ka jadi naon teh protes ka pangagungna pamimpinna kana pemerintahanana tapi jadi ngerampoknya ngeranjah jadi naon sebutna teh ngerampok penjarahan. Jadi ieu teh sigana balukarna mah tina sarupi Bu. Tina naon akibat corona anu berkepanjangan teh. Efekna ka dinya. Efekna kan ekonomi janten anu lalu bae sangem Kang Ian Ico. Kang Ian Ico. Leres gitu arareungap ka ditu ka dieu ekonomi ngawitan ayeuna tos serba sarwa sesak. Kang urang masih keneh alhamdulillah. Tasakur bini mah kanu makawasa urang masih kana tiasa berjalan dengan baik. Nah ya ieu nama teh aya anu mun teh mah dina barang tua kedah ngawayahnakeun. Kedah kumaha teh? Nya urang aya gepuk sareng gepuk. Wayahna da kuraya daging hayam. Tah sareng bangsa kitu nya bangsa anu saya aya we kitu. Saya aya. Aya gepuk. Saya gep kerupuk. Eta hati baheula gitu. Di zaman di ditu keneh gitu. Di zaman baheula. Kayak kerupuk teh asa teu komplit gitu. Seorang falsafahnya. Kirang rame. Kirang rame. Kang Ian Ico terus asa deui? Ya
Ibu Puji Prihatini. Ibu Puji anu di nyanyi anu di Ibu. Di mana? Ibu Tin Pagarsih, mun tepat mah. Oh, itu teh. Nya, kapungur mah Ibu Tin Pagarsih. Nya. Kumaha sama? Ya, sebenarnya teh semangat Abah Kang Ageng, duaan yang disebat tehnya. Alhamdulillah. Kaacan. Kang kumaha? Alhamdulillah. Daya nyebar. Keun we mah tong dikintunan ke mah. Tong dibaca. Bu aya nu ngamak, Bu. Henteu dah. Kamerana meureunna di mah teu katap. Tebih meureunnya dicaketkeun urang. Kitu da nya mah teu katawis ke mah dina kamera tinggal. Saya di Komon paling ditu mah gitu. Dipotong da. Da mana mah gaib we. Nya ada arwah. Aduh. Ibu Tin di Pagarsih. Mohon. Hatur nuhun, salam ka Wilujeng. Sami-sami semangatnya. Absen deh bah. Absen deh bah. Sok Kang ieu Kang Engkos, terus anu Kang Ulum nya Cianjur, Ti Garut teh aya Ti Banjar bah. Aya Ti Banjar. Panganaran. Aya. Tusina lebat bah. Sok cenah sasarangan. Kelebet. Urang Pangalengan, Tabi Cucu sareng Mang Asep haturan di Cikembang Pangalengan Wilujeng ngadangukeun. Kang ulang Cihawu Puncak saya oge haturan terus anu tebihna ye aya anu di Sumedang ya sanes tebih Sumedang nya di nya lumayan aya pami mapah ka ditu da gempor mun Abah nya model kitu da baheula ge nya cenah ieu teh lamun di Garut mah di urang jam 5 cenah dan tong di Garut cenah Cimahi geus adan zaman bulan puasa ngabobodo budak lamun di Bandung ayeuna jam 5 teh keur ngabuburit keneh. Tah cenah di Padalarang mah cenah Ciburu geus adan cenah itu. Gitu. Ah, mau nyoceng teh sok teu percaya mah leumpang we cenah ka ditu. Oh, ayeuna pun pernah ari adannya. Jadi meakeun waktu di jalan. Nya teu capek. Ka harti oge nya. Ka hartos. Bojang hingga ku non ku mapah da ku motor ge meureun ti Cimahi Bandung lumayan. Ku macet ku naonnya. Datang ka Padalarang adan we cenah nya magrib. Ari ngabodo budak nih bulan puasa kitu. Tenang di urang jam 4 ieu teh da cenah di Cianjur mah kitu geus adan. Oh, menyombro sarua we waktu mah. Adan mah paling beda ge memenitan buka mah jam sakitu gitu. Teu percaya sok leumpang cenah ka Cianjur. Oh nya setengah poe. Mapahna gitu. Dipikir-pikir bener nya. Nya. Alah punten ya aduh si Abah kopi. Oh eta kopi mana teh jahe anu mah kada seueur jahe bah anu. Kana kopi we. Jahe nu laras apa jahe? Jahe. Maha tah. Kang Abdi mah jahe nu laras, jahe merah duka ka Abah mah teh. Nah abang udah mengadaru palsu aja. Sarua we nu benerna. Duka teh yang untuk Andri jahe. Jahe non. Canda herang. Wes, ku calakan wah. Heuh. Cangkem. Nya. Meuni kapolos. Baya bah aya nu ieu lebat ieu. Cing, saha eta? Tong ribut keur beger. Heeh. Beger ka 3. Naon cenah? Salah Pak Andri. Saha pagang eta? Lain diaoskeun atuh. Apa namanya atos abdi mah. Ih, si Akang. Lajeng ieu bati Mamah Risma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngintun teh komentar da nya ngarah cing kumaha ieu. Urang kan nuju nyawalakeun. Da nya sami-sami urang ikhtiar. Kudu ku ikhtiar, ku taat prokes sajabina. Ku teu angkat-angkatan tebih dugi ka biasana ruang-ruang anu-anu ieu teh aya kajabi hiji ikhtiar pikeun memutus rantai penyebaran COVID-19. Tah ayeuna cara anu sanes cing nya diantos kamandangna nya. Tah kitu. Diantos kamandangna pendapatna kanggo picontoeun kanggo sanes gitu. Ieu senaon ibu naon be? Ibu Mamah Risma. Sauna teh bade naros. Abi geuleuh pisan ka ucing. Soalna sok ngareksak nuju beger udag-udagan di para dugi ka ngagebros GRC pas luhureun TV atuh ningang langsung pareum TV harita keneh jantan korban. Kumaha tah bah cenah kamandangna? Da lepat urang keneh salah nama. Gitu. Lepat urangna. Lepat kieu da upami
bumi tong nganggo para moang gebros. Nya. Tong diparahan nya. Nya bener. Oh. Nya bener. Da aya nu naik kalau urucing. Bumi nu teu nganggo para mah nu teu nganggo GRC, nganggo beton, teu ngagebros. Jadi teu lepat urang, nah bumi nganggo. Sok. Nya. Laras eta. Si gaya di cenah boba beurit cenah di gorudug di teu teh nikeuh cenah. Para teh. Di para teh. Lah mobilna nganggo para. Da ieu mah aya bumi nu teu nganggo para. Aya. Ya boleh kieu betonnya langsung. Langsungnya karena bubung gitu nya. Ini sebatas di Jawa kan aya sapalih gitu Nah, nganggo gitu. jadi ngageblang gitu kalau. Jadi kumaha solusina bah ieu teh si ibu teh. si ibuna tong nganggo para. Nya, bener. Hiji nu kadua Laporkeun ucing. laporkeun ka mana ieu laporna? Lapor ke kepala desa. Komnas HAM we bah. Lapor mah kan teu laporna ka material. Iya GRC abi reksak gitu. Jadi lamun dipikir-pikir salah urang, salah manusia. Bener. Nah loba beurit di para. Bo eta para na ieu. Nya, Bet aya paraan di teh. paraan. Kecuali lamun ditutup sadayana gitu. Tutup sadayana. Heuh pan lajimna can teu baheula ge para. Tah eta mah lobih ayeuna mah. Jangan bumi teh tong nganggo para. Oge upami ngadang nganggo. Solusi teh Abah tah mamah. Solusina. Lajeng upami nganggo ieu nya nganggo GRC pan digentos eta mah teu tiasa lebet ucing aya. Kunaon tah? Jarakna. Ucing teh pangagangna sadaya kumaha. Udah pasti moal anakna indungna. Sageng kelenci. Nya sajengkalan lah. Nya sajengkalan. Tah. Pasihan tong sajengkal. Saparapat jengkal. Pan hese ucing. Ucing mah sok tiasa bah. Ah, teu bisa. Sok seueur dina Facebook ini. Mun beurit bisa. Aya ngarayap gitu nih. Bisa. Cek urang tanya ka ucing. Cing, maneh teh maksakeun teuing. Naik ka dinya da kasup ka dinya. Kukurusukan da udahareun. Hayang mah nyatu ka dieu aya paraban. Laras bah. Jadi kudu di paraban nya. Pasian tuang. Heeh. Jadi ulah di. Tapi ieu mah sanes-sanes segara-gara tuangeun. Naon? Paudag-udag. Sigana keur-beger teh mah. Cik orang taros Kang Andre. Tadi saudara beger ka. Tah enak ieu. Luar tidinya nya keun mah da pasti diwaleun nyari oge teh. Bener oge nya si Abah imahna make para. Tong nganggo para. Bener ya? Bener. Tah ayeuna si Abah rek nanyakeun. Eta teh lamun ka harti mah da aya bahasana jang ucing teh udag-udagan teh mun tengah peuting. Pan ngomongan nih siga nu keur curik, siga pan kadengana mah pauk gitu ya. Padahal teh aya bahasana. Ku si Abah di Bandungan. Kumaha tah? Cek jaluna teh harus mau cek bikana teh nggak mau malu oh gitu eta kitu teh dialogna teh eta keur udag-udagan teh eta kitu aya pemaksaan cek jaluna harus mau cek bikana nggak mau malu hiji waktu hiji lu kasrempek beunang pan digege buntutna kumaha pokna cek ucing bikang Di era digital saat ini, hampir semua orang suka membaca atau melihat beragam berita sosial, budaya, pendidikan, otomotif, bisnis, UMKM. Kita juga sering membutuhkan info wisata. Oh ya, kita juga pasti suka hiburan dengan mendengarkan musik. Nah, itu semua bisa didapatkan hanya di satu platform, yaitu di barayakita.com. Jadi, sekarang semakin mudah untuk mendapatkan berbagai berita positif dan inspiratif. Klik saja barayakita.com. Follow IG kami @barayakita_online. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Baraya Kita Official. Info lebih lanjut dan pemasangan iklan, hubungi 0852 2148 3512. barayakita.com, sumber berita positif dan inspiratif. Nggak gorong. Jadi aya bahasa. Ada atuh. Kudu urang ku ngarti mah warenya spika serius. Baca lamun aya ucing aya awor-aworan dengekeun. Bari urang lilir teh bahasana teh harus mau. Dari rumah kadang-kadang meong. Padahal eta nya. Jadi padahal bahasana eta gitu. Sekali deui kanggo Ibu Sa Ibu Mama Risma kehe ka ucing margaita bumina anjing mah gentos tong nganggo para direnovasi tong nganggo para
Ai TV-na kumaha bah eta? TV-na terus jadi korban TV cenah. TV Kudu lapor ka maya TV. ai TV mah mending digentos tong Ya minta gantina ka saha gitu. Minta gantina anjing mah ka tukang material. bumina digentos tong nganggo para, TV-na digentos anu nempel kana tembok. Ipis teh ini. Tah eta mah ucing LED, LED. Jadi ucing murah ge moal ninggang kana TV, da anu ayeuna mah TV nu aya anu anu katingang ku ucing. Plet tetep sih lebar. Nya plet. Jadi ucing teh ninggang kadinya. Upami anu ipis semua. Mati juralit deui meninggang oge nya. Dirapat ku acing kana tembok. Tah kitu hun di betonan bah. Mun ya nya saranna ya mah nya mun bade nyuhunkeun ganti rugal nya ka tukang anu kapaur ngadamal ieu ngadamal parah nya nah buat pangdamalkeun gitu baheula. Nah dikiekeun jadi ucing gitu ya. Nya jadi ucing naik ka dieu gitu. Jadi salah sahabah. Salah. Nu ngieun para. Tukang nyeun para anu salah. Tah Bu, berarti kalau nyeun paranya Nyeun para. Nya kana nyeun para saha kapungkur nu ngadamal bumina gitu. Jadi ayeuna mah tos teu usum. Di abad modern ieu bumi nganggo para teh tong nganggo para. Kumaha teh beuleud cenah. Terus aya sadi atas samentawisna teh di Eta paling luhurna mana? Eta aya eta aya Kang Ian Ico. King naon eta teh? Mana? King Singa di Praja cenah bah. Oh nya. Sariwangi hadir bah. Sariwangi ieu. Cok cenah kum sadayana. Sariwangi. Mun bumena ieu. Tetanggi ya tuh sareng abdi eta mah tetanggi. Sariwangi. Nah gitu. Oh ieu mah di filter dia mah. Nya. Kalau itu awas kan anu di Pandi. Atos. Oh atos. Ta Ian Ico. Memang bah. Tara keluar eta bangarupi bentuk pencegahan. Bentuk pencegahan. Kumaha cenah? Tapi efek lami di bumi kadon sarumping tukang paket di online shop. Nya sepatos Bu Yeyen gitu. Sami kan di oke kada siap cenah. Paket tiap dinten ulang nambihan eungap. Ya eungap mayar nya. Nya eungap mayar eta. Tah eta nu. Janten nami eungap cenah bah cenah di bumi teh bah. Eta nu lepat sahan gitu. Tukang paket cekap. Buat diantarkeun. Ari cek abah mah Buat diantarkeun. Tapi atos dibayar. Lain nu mesen. Eta kudu diciptakeun ayana paket. Da baheula mah lain paket. Dikirimkan ku rantang. Bener. Pamit tuangeun. Aman. Kan ayeuna ieu mah rupiah nama online teh naon segala motor teh jadi online. Jadi ku zaman ayeuna geus teu bisa dihindari, geus teu bisa disinglar ayeuna. Terus perubahan namanya. Perubahan cara balanya. Tah, gitu. Ayeuna wes teuing praktisnya. Oh, nah. Praktis hayang. Teu kada celing, mayar oge teu kada bayar ka toko gitu. Transfer we anu. Barangna anu. Ngan abah teh rek nanya da abah can pernah saumur-umur. Naon? Heuh meuli kitu teh. Sok eta enjing. Meuli tina online gitu. Can pernah abah mah. Nah. Dek meuli muning hari cenah ngartikeun kumaha maketkeun. Kebayang na maketna barang hirup kumaha gitu. Cek abah teh bisa teh muling dikirimkeun. Wah, abah teh sangem cenah. Kitu, bedak henteu we abah mah. Oh gitu. Eta teh barang anu dipesan jeung anu dibeli teh benar sesuai. Sesuai. Seseueur mah. Seseueur mah sesuai. Bisa dijamin teh. Jantan kumaha urangna oge bah. Kadang yeuna kieu upami aya anu diskon besar-besaran gitu nya bah. Yeuna mah sih upami merek anu terkenal gitu bah. Terus diskonna agung pisan jadi harganya drastis gitu. Turun ya. Cigana rada-rada sanksi gitu bah, harus gitu. Khawatir lah ya gitu. Misalnya aya kantong ya nu hargana nu tadina 300.000 ayeuna jantan 20.000 wah. Asa teu mungkin gitu kan. Lain aya dongeng kapannya. Kumaha teh? Aya sepatu alus buatan pan sepatu mah tiba heula oge keur ti zaman akina abah bae ditu. Akina abah ge meureun. Anu alus teh buatan Itali. Cenah. Nah, teuing da geus kitu we Itali. Itali teh terkenal. Tapi meuli we online ka dieunakeun, caritana dipake we kitu. Merekna Itali. Geus dipake hiji waktu meureunnan heudang-heudang dipake teh coplok. Nya lemna teh coplok. Aya pas dicoplok dek di lem deui. Di dinya teh dina solna aya tulisan. Cibaduyut. Lain. Tulisan teh
kenca nu hiji deui aya katuhu. Nah, urang Itali ngartieun basa Sunda gitu. Si orang berada di waktu keur ngata di Cirian. Jadi teu kabeh ieu dina soalna teh di jero teh aya tulisan dina karetna balik karetna teh. Kenca can katuhu. Nah, orang Itali teh. Ai merek Itali, alus barangna oge gitu. Tapi dina aya tulisan Sunda. Gitu. Tah berarti ieu sebenarnya orang geus bisa ngieun produk nu leuwih alus. Salaresna mah. Sakualitas ti ditu. Tapi dijina di urang teu kurang-kurang. Eta teu karasa katipu da kualitasna ge alus kan peda aya tulisan wungkul. Kenca katuhu cigana beli cenah meureun jelas Cibaduyut. Gitu. Berarti Cibaduyut teh urang kudu ngaku yen bisa ngieun kualitas produk unggulan, aya produk unggulan di urang. Gitu. Kajian kumaha oge ayeuna dari kenca katuhu pasti bahasa Sunda nu ngieuna pasti urang Bandung. Nya. Ngan itu menebal di Itali netep meureunan. Teu di dieu ngan barang. Ngan merek Itali. Bisa jadi pesanan merek Itali. Dijieuna di urang, kirimkeun ka ditu. Di ditu jual deui ka urang. Sami siga. Aqua bah. Kan tidak henteu sadayana Aqua teh nu produksi Aquana gitu. Kadang kan aya anu ngamaklun tapi tetep merek kualitasna kada sami sareng nu Aqua. Asli-aslina. Siga sapertos gitu. Tah, jadi urang teu bisa salilana ngagul-ngagul produk batur. Urang ge geus bisa ngieun produk nu leuwih hade jang. Tah penting Abah ningali aya sapatu dijieun cenah kulit hayam. Terus kantos ningali. Nya atuh meureun ipis. Aya atuh kantos Pak di salah satu TV swastanya Pak. Kulit hayam ya. Nya gitu. Kulit ayam. Di Bandung Di Bandung. Asa teu percantan da ipis atuh kulit ayam. Kedapan kulit hayam kumpulkeun dilapis jeung kulit gajah. Jadi kana bukan mun kitu mah. Berhubung kulit gajah mah hese kulit eurit. Nah, setting atuh. Ada wa kieu. Kulit hayam mah kulit hayam. Dihijikeun jeung kulit badak. Jadi urang mah loba akal. Tapi memang halus. Dina saya punya si warnana teh sapertos dina ceker hayam siga ieu nya lah dina aya guguratanana. Guguratan. Model kulit buaya. Kan itu yang aya guguratanana. Kulit orai pan aya jadi kontur naon ya naon sebetulnya seratna gitu nya. Gambarna jangan saya gitu. Aya gegerunjulanana ngegering. Ya urang bisa ngieun produk nu aralus jang. Bisa ngieun produk. Sarasana mah bangsa urang teh. Palinter bangsa. Aya nu sumping deui. Tacan. Mana tadi Pandi itu Pandi. Nah jadi nama teh bunaon? Nama teh anu ngintun itu. Anu nama mah Kang Ian. Online. Oh masalah online. Tajanten online teh numutkeun Abah mah ya mudah-mudahan semua amanahnya. Janten anu dipesen teh laras ukuran. Kapan aya kungsi jang kejadian? Kumaha? Anu dipesen teh ukuran nasa anu datang ku anu atuh teu kapake nya. Nya, anu kitu mah tong boro dina online bah. Dina kanyataan ge kadang-kadang sok kitu. Anu ditampilkeun ieu nya dipotokeun pas dina nyataana mah sanes. Da mugi-mugi urang teh bangsa Indonesia teh henteu aya naon memanipulasi. Upami bade bisnis dina kitu teh laras janten ngadek sacekna nila saplasna. Nah, gitu. Upami anu dina foto teh barangna teh kualitasna anu teh sak anu ulah duga kieu ngirangan kualitas ukuran teh sami. Ya untung mah pasti memberikan keuntungan tapi moal ajeng nu kitu. Pasti mah dipercanten ya. Ya kayak urang anu balanja ge ngan sakali naon balanja di kadina gitu kan. Kapercantenan paling ninggal. Saur Kang Ian Ico teh pencegahan ngarah ulah balanja we online kumaha maaf cenah bahas aja teh aya pandemi teh pencegahan ulah duka balanja online wae mohon ya ulah balanja ari artos mah ulah teu aya nya sanes ulah balanja ulah aya kahayang eta bener sok teh deui tipsen mah eta sanes ulah aya teu gaduh artos ulah anu kirangan we kahayang bener ninggal ieu kabita ninggal otomatis balanja wae tapi upami teu hayang mulai Abah
ningali mobil teh ngaliwat teh hayang. Ningali motor teh anu alus anu aya teh hayang gitu we. Kuncina mah hayang nu kumaha? Hayang nu aya we nu butut gitu. Anu tos aya gitu. Jadi ulah seueur teh kapalai. Gitu. Jangan menekan perasa urang supados urang ulah hoyong balanya wae. Tah gitu. Kedah diamun kieu periogina naon? Kajabi barang-barang diperiyogikeun penting. Anu primer, kebutuhan primer. Ulah kieu. Aya nu dina online lain dical beas. Daya ge beas di bumi. Teu hayang teu tiasa ari eta pada kebutuhannya. Sekian jam kemudian kedah tuang. Eta mah tetep kedah digaleuh. Eta anu sakinten-kinten moal teu patos manfaat lah. Tapi kan bah benten model abah kan pameget, yeyen istri, tapi kan sok aya gitu bah. Aduh, hoyong gentos kantong, gentos sepatu. Berarti eta seueur kahayang. Tapi da kumaha atuh da. Sakinten-kinten eta sepatu kantong teh parantos teu memadai kanggo dianggo cek abah mah mending dikirangan. Bener. Oh kencana teu aya kantong teh masih kena sae. Dia dianggo sae kene, bahkan tren kene pangosna teu paeuni ngagaluhna awis. Gitu kan pedah-pedah warna nu benten eta teh biasana gara-gara warna. Kagungan sepatu warna ieu raksukan ieu bade ku ulama teh hoyong sapake. Tah kitu istri mah. Gitu. Tetep nya upami berarti kitu mah meser pilok we nya Pak. Nah. Meser pilok dicet gitu. Nya dicet di pilok. Tah hade. Sareng rinso. Cik abah aya nu murah. Ayeuna ku gincu atuh. Pokoknya sehari tahuan ya. Eta mah kan kieu ari itu mah kumaha seleranya. Ngan upami ayeuna eungap anu balukarna matak eungap kana emutan gitu mending eta dikirangan sakinten-kinten masih kena tiasa dianggo mah. Sakinten pantas mah nu aya we heula kitu. Usum kieu mah. Kajabi kadang ngajagi we sanes jagi jarak wae nya, ngajagi kahoyong ge. Ayeuna numutkeun abah mah jelema anu pungsat ku bahan paribasana kitu rumusna. Tapi da anu tos terbiasa mah teu tiasa eta teh. Keukeuh we kedah pala tampil trendy, pala serasi. Hayang update gitu. Nya eta mah atuh wayahna we. Eungap. Rada ngarenghap eta, rada ngurut dada. Janten wilujeng we eta mah upami eungap abah teu tang waler gitu. Dabongan gitu. Ngan syaratna upami palai ulah eungap, kirangan ka palaina. Tah eta bener. Rada ditekan, menekan kebutuhan gitu. Kapan batur mah kieu askira ini masih bagus, masih bisa dimanfaatkan. Pakai gitu. Jadi eungapna sasu Covid bah eta mah nya. Eungapna ku ieu nya. Kumaya. Berarti mah ku Covid oge kedah ngirangan ka hoyong. Ngarah teu eungap. Yes. Laras mana enak gitu. Introspeksi diri teh urang teh naon ya anu oh ieu kapungkur ada hamur teuing. Mau diangkat-angkatan cobi ayeuna. Sekali angkat teh bensinnya mobil motor tak acan itu teh kedah jajana. Tak kieu dikirangan we. Kirangan we angkat-angkatanna. Kan sedekahkeun. Nah, biasana saminggu teh aya we tuang di luar abring-abringan piknik anu misalna ye. Kalau ada anggaran misalnya salina saminggu teh sekian misalnya gitu. Kan upami dikirangan mah henteu. Biasana sasi 4 kali aya mung sekali, mungkin gitu. Aya kegiatan-kegiatan anu kedah disengker oge. Nu mawi pamarentah teh kirangan dibarumi we kitu. Maksana eta. Karena anggaran teu patos hamur teuing oge emutan teu patos karaos puyeng teuing. Nah itu kaluana di ditu teu kantos tepang sareng anu teu pararuguh teuing. Bili di eta tempat wisata teh di tempat riungan teh aya nu hal-hal anu dipihara anu bisa nyebarkeun virus gitu nya. Jeung ayeuna mah work from home we WFH lah gitu. Tah mun abah gaduh alsa mending kopi. Tah anu mirah murah meriah kopi. Itu cenah teh ngahaja cenah teh keur siarkeun promosi da. Aya kopi itu teh naon? Bah naon? Kamari teh? Bahayo. Tah itu kopi Bahayo. Nya. Bahayo. Tah kumaha bah kopi Bahayo di Pangalengan nya. Gitu. Abah ka raos si kopian kumaha neng? Raosna kumaha kopi Abah Ayo. Ari numutkeun abah mah ai kasebat-sebat original mah memang kasebat kopi aslinya gitu. Ya asli teh mah kopina. Masih gerinjul kene. Jadi raos memang. Raos. Gitu. Sana abah mah teu ngao gula deh.
Itu ari teu aya Pahit mah. kana. Ari teu aya. Sok mah pamedi gula ieu nya, gula kawung. Gula kawung. Gula kawung nu asli. Gula kawung asli. Siapa mah tara nganggo gula. Tara Nya, susu we sareng ieu gula bodas maksudna teh, gula aren aja. oh nya. Tong samis kene tong mah. Aduh. Alah aturan. Cap Aris masih ngadangukeun nuju di mana? Nuju di Bandung, nuju di luar Bandung? Dukan. Nuju di Bandung. Aya di Bandung. Gumugi damang ya. Eta lah bade di nuju di Bandung, nuju di luar Bandung. Penting mah eta Abah mah. Naon teh? Jadi sarupa we kasadayana oge. Urang dina mayunan kieu teh kitu ku nya ku sehat teh ya. Nya. Sabab nyata-nyata sehat teh kunci karena sagarupi hal. Oh, paling utama kesehatan mah. Nu kahiji eta, nu kadua seueur artos. Pang-pang. Da ayeuna nuju urang bingung seueur panyawat kitu nya. Hoyong yang damang sarupi. Naon? Angkat ka dokter nya. Lanongan artos seueuran. Tah. Insyaallah jag-jag gitu. Jag-jag engal jag-jagna katanya. Dan ngicep teh ada kerep gitu. Emot di kana kerepnya. Aduh. Nya cepandi. Bayan upami nuju ageuh artos, sadana jami da ngaradak ngicep teh kerep gitu. Kekureceman. Dan kirang artos mah ngicepna oge Setahun sekali. sepedug sekali. Kicep. Kebayang mau mentainan akwal bedugnya mau ngicep Yang kere latihan melong ke jauhna. Kicep. Dur bedug asar karek ngicep. Gitu. Eta ciri nuju kieu teh eta tah. Nah, eta bener. Antawis anu sukses anu gaduh artos katawis dina kicepna. Anu teu sukses mah ngicepna anger. Carang. Lain Carang sekali. Lain cacing nya. Benten deui itu. Sanes. Benten. Pokoknya mah sukses teu na jalmi mah katingal dina kicepna. Supados langkung apal gitu. Nya. Cenah emang ada disebut sukses kapereumpeunnan we cenah. Ngarah kerep ngiceup cenah kitu mangga gitu. Enten atuh bah kerja mana. Peri. Aduh, nyeri nu kieu. Ieu wae gumujeng wae. Sok. Canggah. Tah jadi siaran barayata Rasulullah kieu beuh ya. Ngebacetrot ka mana we? Yang bacetrot na. Janten dari ku lagu mah ku hiburan sanes langkung seueur. Tos seueur dina online. Tapi memang lah nyoba bala gonjangan. Janten obrolan anu dipasieub ku sempal kapiguyon. Tah, eta mah jarang ya. Supados ulah dugika emutan teh naonnya manteng teuing Kanu teu pararubuh. Tah gitu. Jebara rutak gitu. Tapi ka curug geus diutakkeun. Sami abdi ieu teh. Abdi ieu nyeri da ieu teh. Beyan tong seueur saur kanu sapalih. Sabah ngejekna leuwih eta. Tapi da abah ieu teh da nembe kenging info pupuh Kang Andri mah 10-hanana. Gitu. Nah, aku naon Kitu cenah nyarita. Saya dukanya pengenalan eta mah. Kabayang deui kieu nya. Ieu. Iya, biasa. Aduh. Ada ngomong hiji ieu abdi mah. Tah, ieu nya. Iya, Jadi eta Eta seueur teuing. Naon tah? Abah sareng Ageng. Ada apa naon seueur naon eta? Tara di kitu-kitu. Aduh, salian lobet. Kecepet we abah mah. Aturan kanggo saya aduh ya ngalut kopi ya. Iya ya Kang Ian deui cenah Kang Ian Ico deui ya. Kumaha cenah rumus di Abah teh kanggo teh. Alhamdulillah cing waluya we waktu perlu aya. Salam sehat kasadayana. Tah eta les waluya waktu perlu aya. Waluya teh Waluya teh waktu perlu aya. Waluya teh eta sanes sehat gitu biasa waluya. Nya sehat teh tina waluya teh jag-jag waringkas sehat. Sejahtera tapi dihartikeun ku Kang Ian mah waluya teh waktu perlu aya. Waluya. Oh iya langkung raos eta nya waktos perlu aya. Jantan perlu sabaraha jujur aya. Jalanna teh. Nya bener. Aya jalanna. Peryogi anu can lu kumaha ye. Kedah nyaba ka anu margi wargi hajat. Aya jalanna teh eta disebut waluya teh. Aya oge waluya.
Waluyo, aya. Sama tukang baso. Idinya waluyo. Tetanggi abdi tuh. Sanes. Nah. Waktu perlu loyo. Wah, bahaya tuh. Bahaya tuh. Aduh. Ulang pengalaman si Gana. Ulang nepi ka waluyo. Pengalamannya mah. Mending waluyan Itu, Bu. Ibu ka abi itu. Bukan yang bahaya nih. Bahaya di mana? Ini naon teh. Bahaya. Ulah dege ka waluyo. Waluyo. Ya mangan usane sendiri bilih ayeuna ieu bade komentar-komentar. Aji Moris saya teh Aji Moris. Tacan aya bah mung nyimak kungku. Oh nyimak kungku Aji Moris jeung ngadangukeun haturan. Teu aya komen. Biasana sok ieu nya rutin. Kalintang urang bungahna lamun seug babala gonjangan teh nyartakeun engke mah nyarengkeun anu sok biasa ngadangukeun nya. Mohon. Kita hadir di studio, hadir. Orang abseran heula nya banyak. Anu nge-like ieu. Anu nge-like. Seueur anu nge-like ieu ti Ayah Deden. Nge-like. Nge-like. Oh, suka nge-like. Ulang nge-like mah siga loyo tadi. Eta ngelai mah anu tadi ngicep teh apa? Waluyo. Ngicep telat, ngelai. Gitu eta waluyo. Ieu mah nge-like. Like. Bahasa mensuka. Ayah Deden. Ayah Deden haturan. Lajeng Mama Risa atas tadinya engkos sasi. Pangkos damang pangkos. Lajeng ngage aya ti Prank Satria Mulia. Prank Satria Mulia. Naon kana kasumpingan. Lajeng nyimaknya nuju nyimak. Aya Teh Cucu Sadia. Teh Cucu deui. Ya di Parongpong Teh Cucu teh. Teh Cucu di Parongpong. Rai teh mah bar. Oh tuh geunya apal Raji. Apal Teh Cucu pesan kembang rainbow. Aduh, niku keukeuh. Lainnya Abong Juna ge Radio Baraya. Anu nge-like teh durur. Urang teh jeung Teh Cucu teh durur. Nya durur. Iya di lantai 2 aya Kang Epul. Kang Epul nuju ngadangukeun. Eta nu sok eta ning kabah teh pirang lungsur Kang Epul. Hilmi Cap Hilmi. Kang Hilmi. Nuju ngadangukeun oge nya. Nya. Eta teh Bu Sandu itu Bu Yani. Bu Yani sareng Bu itu hiji deui aya nu aya. Saha? Aya hiji deui. Bu Gisela. Anu tadi teh sanes. Aya Bu Gisel. Sanes eta nu lantai 2 mah Bu Sela, anu lantai 3 Ibu Bu Gisela. Oh Gisel. Aya Bu Benda Gisela. sedik gitu. Aya Bu Gisela. Rai Raka eta teh bah. Oh aya Kang Haji Moris itu aya hadir menyimak. Haji Moris. Teh Medi. Teh Medi aya tuh nuju menyimak. Aya ti Kang Willy Sutiawan. Kang Willy Sutiawan. Aduh hapuntennya Kang Willy ya nanti nyuwunkeun pertemanan datos tos pinuhnya pertemanan ieu teh FB teh. Dina kana halaman heula kana halamannya. Disukai halaman Baraya. Halaman Baraya. Jadi urang teh geuningan roba durur ya. Nya seueur. Ieu tos 5.000 ya durur urang teh. Tos 5.000 langkung gitu. Durur sakasur. Durur salembur. Durur sadapur. Durur sasumur. Nya. Durur salemur. Durur beda lembur ya. Beda lembur. Iya. Jadi ku aya Baraya kita teh urang jadi nambahan dururnya. Nambahan durur. Saban dinten atuh si Abah ngobrol kieu nya eta naon panglipul kalbu pangbebelah manah teh we. Hiburannya urang banyak. Kana ya ka mana karep penyareos mah. Ari eusina mah kitu teh. Ngabahas ngeunaan corona, ngabahas sanes. Obrolan sadi dinten lah. Malih obrolan inspiratif pamikagungan ti balad-balad di Baraya oge penting. Mereka maripan. Naon teh? Anu karaos beruntung dina mangsa Covid kieu anu kagungan ngamangpaatkeun lahan. Nya. Lahan. Boh di kota, boh di desa. Seperti di kota aya lahan sekedik dianggo pakarangan apotek hidup. Melak jahe, melak cikur, melak koneng gitu nya. Aya oge anu melak dina eta teh lawan hidroponik nya. Botol, tilas botol minuman. Ternyata di daerah Sejen aya anu eta salalumur teh upami palanyayur teh boh bayem boh non teh kangkung sosin dan kala ditu tidinya kacumponan jantan eta dimangpaatkeun ku sadayana diolah ku sadayana dituang ku sadayana teh hiji padamelan anu mulia lingkungan kajaga rapi kebersihan kajaga oge
tina aktivitas nanti ngagaleuh modal di modal sekedik janten Kaman aya manfaatna. Janten ngamanfaatkeun sayur teh henteu. Pan urang ngagaleuh mah tos di ieu nya layu pami dilamikeun mah. Eta mah didadak we. Seger kene. Saperiyogina ana sapasakeun langsung ngalah sabaraha dapur lah gitu. Anjingna upami ayahnya gitu dibagi-bagi terus anu nanam kangkung darat teh nya. Iya. Mulai gitu. Jantan rupining kagiatan dina usum kieu upami sasarengan nya sareundeuk saigal sabot sapenahanean paripaosna di daerah anu kumuh oge di perkotaan saumpamina pasti aya lolongkrang lahan anu tiasa dimanfaatkeun. Pasti aya model di pipir gitu nya. Di sisi teh nganggo nya nganggo hidroponik teh. Aya nu nganggo pot ditempelkeun nya digantung. Aya nu mangge awi gitu. Oke, nama nu nuju tren justru anu tanaman-tanaman hias bah. Anu daun-daun anu kapungkur biasa ayeuna janten tren awi. Ayeuna janten luar biasa nya. Janten luar biasa. Abah kamari nyaksen di tukang kembang. Abah nebak bahkan abah mah eta teh kungsi kurarasaan tapi nya dipake ieu jang dekorasi di nu hajat. Asparagus. Seperti kumaha daunna teh da abah ge kungsi melak malahan mah kitu teh. Meber ya bah. Mohon. Ciga daun talus tapi sarawek din semua sarawek nah. Oh, janda bolong. Sanes. Naon? Janda bolong mah apal oge. Mana ya abah? Apal naon? Ya mah kedah naros ieu teh. Kieu. Janda bolongna anu laras apa nu hoax? Da abah mah harita mah nyi blorong atuh dah. Bolongna ge tonggongna atuh. Agung. Jeung eta na abah tonggongna katinggal bolong. Oh, tah eta cenah janda bolong teh mulai kitu meureun. Ngagebros eta mah. Janda eta mah sapertos sanes aparagus neng. Sapertos naon da liarnya kitu daun ge. Eta ditebak daun eta. Duh kemana ninggal? Paling awis 100.000 cek abah. Ternyata ditawiskeun teh 750.000. Wuluh geuning eta. Cios pangaos 500.000. Walah cinti sugan teh murah tah gitu. Memang daun. Tapi ternyata si bapak nu ngagalihna teh parantos kagungan 3 jilid buku keterangan mengenai daun-daunan dan tanaman hias sanes buatan urang di luar. Yen eta teh model kitu teh jenisna teh jenengan anu, pangaosna di luar negeri saanu, di urang saanu. Eta teh saur anjeunna bah mun percanten itu 500.000 teh teu 10% ti barang nu di ditu. Berarti di ditu lebih ieu. Bang awis. Tapi engke upami parantos dikukut lami. Da eta teh ngaageungan teh dugi ka tiasa 3 meter jangkungna ge kitu. Dinten ngagungan gitu. Duka jantan rimbun, duka keluar hiji kembang anu aneh, duka kumaha? Aya nu terbaru bah namina planet bumi. Wis. Planet bumi. Aneh we teh. Nu kumaha teh? Ari abah mah karek apal teh nya, geus pukul ajan bolong mah nya. Catumpah nu apal teh. Baret merah. Aduh. Apa? Aya baret merah. Aya nya. Baret merah, catumpah terus naon deui nya? Aglo mah tos kantanannya aglo mah. Terus parigata, waru parigata. Apal teh. Itu cenah naon ngaranna? Itu cenah anu ara rasing. Planet bumi. Cobi buning aku. Oh iya. Ayo kita jantan ieu. Meuli teh kitu. Meuli teh kieu bah tuh. Eta pangosna sabaraha Bu? Ieu teh teu acan abdi ge nuju milarian infona ieu teh sabaraha. Mung nembe aya siap-siap akan ada tanaman baru planet bumi sawarna. Aduh, planet tuh, bumi. Bah, aya rupi-rupi tanaman planet bumi. Siga daun sampelnya bah tapi kieu. Emang ciga unik. Ciga ngadamel naon teh ari di nu hajat teh. Janurnya janur digantungkan mirip tuh ciga tos digantung. Wah luar biasa. Eta teh planet. Ieu masih kana ti luar punya. Ti luar keneh. Dacan sumping ka urang. Sumping ka urang pangaosna sabaraha teh? Namina planet bumi. Wis. Planet bumi. Aya wae. Cantiknya ciptaan Allah. Eta. Justru tadi damelan Allah mah bener kumaha ge nyata-nyata upami Allah parantos nguningakeun kakawasanana dang daunna ge nyata-nyata anu bernilai ekonomis tinggi. Tah eta. Sapertos kapungkur bu antorium dia. Nya kapungkur kan gelombang cinta nih. Dugi ka aya nu 250 juta Pak. Nya. Sapot dugi ka di kanangan di kerban ku beusi Pak.
bilih aya nu ieu nya. Nya bilih aya nu ngiwat, bilih aya nu metik daunna. Ayeuna mah di Taman Tegalega ge diculkan si jalan gini kan. Datos mirah teh apa? Tos lungsurnya enak. Pas lungsur janten. Tos benten deui ieu na. Tangke teh bakal terulang. Bakal aya deui katana. Bakal aya deui. Kapungkur kantos Ali tanya Ali pan rame ya. Da batu Ali nya batu akiknya. Nya batu akik. Tah sami kekawasan Allah anu ditempelkeun dina batu-batu ara rendahnya aya bacan mah aya anu aya ocom. Kitu tah. Lajeng aya kantan batu-batu nu arawis nu kapungkur mah. Enak dang-daunan sami. Tah eta dang-daunan upami parantos nyebar di urang mirah ge Bu. Mohon. Ayeuna we namanya sumping ti luar. Aya nu ti Thailand, anu ti negara Afrika. Kamari kantos ningal tah. Sageng korek api duka jenis naon sageng kieu lah. Korek api 1,5 juta sadaun. Oh iya bah. Lidah sanes naonnya? Lidah gajah, sanes kuping gajah, lidah gajah. Tah mulai gitu. Karen kamari ieu pesan ya yen. Sa daunna teh bah siga siki cabe, sasiki cabe eta 300.000. Coba eta nya. Ahon, ta upami nutos jantenna eta lidah gajah 12.500.000. Wah. Coba. Tos nya tapi jantanna oge nembe kitu gitu. Ya, Margi nu alit keneh oge tos 3 jutaan gitu bah. Jantan eta nu ayeuna lagi ngetren tapi masih langka. Ngan ari kasebatna tanaman teh standar pangaos. Nya anu kitu mah menuju tren tangke pamitoh seueur mirah. Aya kalana benten dia kana teh tren naon deui gitu. Jantan nu oge cenah pambeda invest ayeuna mijalmi anu ngolektor mah kolektor berbagai jenis anu ieu teh dikoleksi. Tangke pasti terulang gitu. Pasti. Mun tayana antorium perantos saep masana kamari nya seberapa tahun kalangkung tangke bakal terulang deui bakal awis deui gitu we teras duka iraha gitu iraha. Mari kita tanaman teh makin sesah makin kirang di negara anu meriogikeun ge makin seueur di negara mana teh acan kabagian tah anu diurang ka gali deui mohon teu karaos 2:30 we nya mohon ya duaan ini teh acan kaoskeun lah hah setengah opat. Setengah opat. Alhamdulillah berarti betahnya bah. Berarti abah teh panon teh bela saja. Apa entah versi Cianjur abah? Versi Cianjur. Kumaha Bu yan? Betahnya bah. Betah kieu we. Ieu teh lumayan seueur nu nyarangan urangnya. Nya, ya aya cacan kaoskeun gitu. Aoskeun. Teh tika obur teh ya wilujeng siang abah salam baktos ti Kang Obur Cikole. Kang Obur Cikole Lembang. Mohon Lembang. Cikole Lembang. Oh, gitu. Kang Obur di Cikole nuhun. Salam Kang Osadaya nu langi di Cikole mugi ada ramang. Abah teh emut Cikole teh kapungkur aya buah ieu nya ka teh tika ieu nya. Naon gitu. Da kapungkur sumping ka jalan itu belah kulon. Ka ditu panginten wae. Boneka. Oh gitu. Boneka agung boneka teh. Ulu eta teh. Boneka naon, Bah? Boneka naon beruang gitu. Oh, beruang. Gitu. Cuma teh boneka Barbie. Maunya ka abang itu boneka Barbie. Subhanallah. Cik abang teh ka abang mah entong Barbie atuh cing teh. Boneka sapi we, kalau menjeng sapi namanya. Tah aya di Cikole mah aya luwak. Tadi Cikole teh kapungkur teh aya nu cekat ka Tangkuban Parahu. Cikole teh cekat ka Tangkuban Parahu nya. Nya teh cenaba abdi teh icalan di objek wisata Tangkuban Parahu. Gitu di nyari produksi boneka mah dikintuin ka toko-toko kios-kios. Kana sumping teh. Mugi-mugi ieu nya. Nya, mugi-mugi. Hilap deui jenenganna kapungkur teh. Sumping ka studio. Teh Tika sareng Kang Obur di Cikole nuhun kana kasumpinganna. Kumaha cenah? Nya atos sakitu. Salam baktos. Ya hiji deui ieu mah ngadugikeun fenomena ieu mah Bah. Naon cenah? Ti Kang Uking tadi ti Singa di Praja. Uking Singa di Praja. Bah punten cenah sepuh simkuring ngantunkeun di bumi sanes di rumah sakit benten opat sasihan. Malih rerencangan oge kitu teu daramang aralim di sana ke rumah sakit sanes Covid menurut dokter di klinik. Ujung-ujungna aya berita di VOE
judulna teh masyarakat lebih memilih meninggal dengan COVID di rumah ketimbang di rumah sakit. Cenah kacidanya. Eta fenomena pengen tanya. Fenomena nu kejantenan kieu nya eta teh da bagian yang nguping-nguping. Ubah teh mah nu salaresna ngantunkeun ku kopi na ku kopi. Ulah ya istilah bahasa kieu ieu mah abage teh acan yakin nah halus henteuna. Yen saban anu angkat ke rumah sakit padahal panyawatan teh sanes Covid. Tapi begitu ngantunkeun di rumah sakit dikopitkeun cenah kitu. Aya bahasa kitu. Ngan abah di dieu yakin teu yakin da urusan kitu mah teu apa. Nah maksudna naon pangna dikitukeun? Sabab aya masyarakat mah nyata da teu tiasa digulang gaper, buktos raya abah. Pun adinya ya putra pun paman. Keun malares eta teh da gaduh panyawat bawaan teh. Kapan ti awal oge ari Covid itu pami kagungan penyakit bawaan paling cepat. Seperti aya paru-paru, asma dan sesak napas. Lebat ke rumah sakit 10 dinten dirawat, ge teu kengeng di besu. Bujang-bujang pala putarana wargi carogena oge teu tiasa. Antukna dinyatakan meninggal dan betul-betul positif. Antukna perantos ikhtiar kumaha mohon tapi mengingat resikonya. Ketika sekarang orang hoyong ngagugulung mayit nyebakan anu sanes kanten segala di bumi, mung dia mengatakan bahwa tetap sampai pasien itu meninggal ketika memang digulangga seperti itu kan bilih bilih teh ya. Berani menanggung resikonya nu teu puguh-puguh keuna. Tiasa kena ka putrana, jadinya tiasa kena ka tatangga anu tukang ngaibakan, anu ngurebkeun. Aku abah diamut deui, atuh resiko kitu mah. Tos kantenan ieu jantan korban atos we atuh. Antukna celeuheuk we. Memang aduh kumaha nya. Asa teu puguh kitu nya. Teu puguh aya nu ngantunkeun teu lazim. Teu biasa. Mali kan kanggo kota Bandung mah di Cikadut. Ayeuna ngamung tiasa jajab ku doa we jabat ku teuteub anu panasaran teh. Teuteub panasaran ti katebihan yen mobil abah ti pangker nya jarak sekian oh itu ambulanna. Tos sepi leuleuyan tidinya. Teu kayaknya ketahan deui. Gitu. Tah ayeuna upami teh mah nah leres eta teh upami jujuk katarap di rumah sakit mungkin wae aya nu kitu atanapi ngan abah mah nu teu panuju mah upami aya imbalan meni dikopidkeun cenah meunang saanu nah nya nyawa bisa diduitkeun kitu cek abah teh mun teh mah gitu asa teu raos lah kitu nya memang kengeng kamu mulasara tapi apakah nyawa itu hanya senilai itu gitu kan nyari abah mah hoyongna blak-blakan we ieu laras ku kopi dah ieu henteu ieu mah tiasa di sanak bumi mending kitu abah mah jadi nyata karena panginten ayeuna mah seueur nu gejala-gejala teh abah janten ieu mah upami saurieun kitu bah karena banyak gejala ayeuna sapertos diare oge kan salah satu dari cirinya salah satu cirina janten panginten setiap masyarakat yang berobat ke rumah sakit panginten janten anu teu damang naon wae oge pasti diarahkeun heula ka dinya bah upami saurieun janten sanes di rumah sakitna anu ieu COVID-keun we atanapi kumaha tapi karena ayeuna usu pandemi aya tanda-tandanya aya tanda-tanda walaupun ayeuna teu acan ieu datos karena entos ka rumah sakit di tes swab anu misalnya nu diare gitu bah diisolasi heula 3 dinten prosedurna janten prosedur tapi nya sami yen oge kirang panuju bah kanu anu tadi ku abah dicarioskeun aya imbalan upami dasar namung hanya untuk mendapatkan imbalan. Itu eta kan nama isu janten hiji sahanu terang memang larasnya Pak dapat santunan gitu. Dan masyarakat awam kan tidak tahu bahwa mungkin hanya beberapa yang disebutkan padahal ternyata di sana ada hal lain yang betul termasuk gitu kan termasuk noi nyata usum kita kapan berita jantan nyebar teh kadang-kadang nu jelas fitnah oge aya karena nyebar jadinya lajeng gibah oge gitu. Tapi sama
balukar tina hiji hal anu nuju lawan nalikung ka urang. Pandemi teh ya resiko na teh sanes ungkur panyawa tunggu tapi dina sikap perilaku dina informasi oge sakirang-kirang nama eta kedah kieu teh. Pola pikir terus spontan ari ekonomi sareng politik mah usahanya ekonomi ya sareng usaha lah gitu. Pendidikan pantas ieu kumaha. Cenah atuh barudak urang bodoh atuh. Cacak-cacak sarakola ge ngapoe baheula hasilna ki kumaha ieu diculaurkeun kieu barudak geus inget kana pelajaran sopan. Iku mah ka itu. Mudah-mudahan we sing enggal. Mohon sareng urang ulah dugi ka ancur ku ayeuna kieu. Urang kedah bertahan kedah bangkit deui. Gitu. Nah Indonesia teh cenah jadi acak-acakan kieu ya. Baul tina corona. Nah negara sejen di Batu geus maju acak-acakan sami acak-acakan. Sami. Da pembatasan wilayah mah sami. Nya. Pembatasan di Amerika banyak. Nah gitu kan beda meureun dina ekonomi rada beda aja. Nya eta hungkul. Jadi batur mah per kapitana sudah sareng jumlah pendudukna di teu seueur teuing. Teu seueur mulai di urang. Pada urang mah KB. Naon teh? Keluarga baranahan. Sanes berencana ya baranahan euyeup ku anak ruai ku anak jadi ruai ku anak anak namun niru ruai mangkari bapana jaat pamungkas aya jadi teh aya ti ieu Kang Obor Kang Obor Cikole ti Terios teh Abah rakana Abah ge boy rakana Abah ge boy Titerios na ieu. Titerios rakana Abah ge boy nya nuhun. Salam ka sadaya nu laling di Cikole, mudah-mudahan sasarangan terasarang baraya kitanya. Mohon. Alhamdulillah geuningan ari ieu mah kersa sadayana ye. Ngari oge. Memang aya nuju ieu mah ngisi waktu stay-nya sajam 2 jam gitu nya kanggo nyarengan baraya asa caket sareng kaum dangu teh. Aya deui. Gitu. Ari Abah mah nya siaran nyalira kitu margi median hari teu kantos di online. Dinten kirang interaktifna. Etang-etang urang menuju konvensional mah kieu engke mah nya. Gitu amin mudah-mudahan ka ieu nya Bah. Sanes kirang betahnya urang teh nya. Kumali waktu lagi perantos tabu stang 4. Mohon langkung. Urang pungkas insyaallah dina dinten anjing ulang tiasa ditepang daun kali. Hapunten anu kasuhun sanes naon 04 nama eta ti Abah anu leus nama tina pangemut anu sayaktina we ti Gusti Anu Maha Suci. Kitu malung ari dina balagonjangan heureuy masuk seueur lepatan hapunten anu kasuhun nya. Mohon para kanca. Sami-sami Bah. Mudah-mudahan dihapunten pisan ku Abah. Anjing ulah kapok. Siap. Undang deui nya. Undang deui ka dieu. Ari diundang benten. Anjing mah ada bebekalan cenah. Eta persiapan. Bade parasmana salawa. Bade nyarak kasur sekanten. Urang balake carakanna di dieu. Disiarkeun gitu. Saya ayanya. Aya asin, aya peda gitu aya. An coba mah. Tos teu eta mah. Teu level. Dadar nog. Aduh, namanya. Apa mah anger gepuk. Gep kerupuk. Suga teu anyaan. Atur nuhun dilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com